Alam silatu ari eta contoh-contoh. Al jamalu saburun. Naon? Sengit wah. Nah, sakedeung digebuka atuh. Nya nu masak wayah kieu mah nya wajar atuh. Lamun sengit mie jam 11, jam 10 tah aneh. Jam sakieu ieu mah sengit nu masak mah nya wajar wayah kieu. Al jamalu saburun. Al jamalu naon al jamalu teh jamal? Onta. Al jamalu ari onta saburun eta sabar. Nah tinggal nu kencana. Bener nomor teh nama. Innal jamala saburun saestuna ari onta saburun eta sabar. Al haramu. Al haramu. Al haramu teh di dieu mah artina teh apal piramid. Tepak. Tah. Di mana piramid teh? Qadimun eta kuno, heubeul teh kan kuno. Pal kuno nya heubeul. Nu kencana innal harama qadimun nya karik make saestuna. Awal lanjut tilu al imtihanu qaribun. Al imtihanu ari naon imtihan teh? Imtihan paribasa imtihanan. Naon imtihan teh? Hah? Acara cenah. Acara lain naon? Imtihan. Yo imtihanane unggal tahun sabaraha kali? Saben cenah. Lain nah. Ulang tahun lain. Lain. Imtihan naon mun urang mah imtihan teh biasana naon? Saman ari saman biasana geus naon? Ai saman biasana geus naon? Wisuda ari wisuda biasana geus naon? Hari imtihan teh maksud tina imtihan teh ujian. Imtihan teh ujian maneh kan sok diuji geuning sancan imtihan panan naon ujian naik kelas heula ujian naon heula kan gitu. Ujian tah imtihan teh eta qaribun eta deukeut al imtihanu qaribun saestuna ujian teh eta deukeut sakedeung deui maksudna mah ujian teh gitu. Tah anu kencana alim tu kuring apal anal imtihana kana saestuna ujian qaribun eta deukeut. Terus azahratun no deh. Nadhiratun. Azahratun teh naon? Kembang.
naon eta nadhiratun alus rupana eta alus rupana yasuruni ngabahagiakeun ka kuring atawa kuring bahagia anna zahrata kana saestuna kembang nadhiratun eta anu alus rupana alkitabu ustadun alkitabu ari kitab ari buku ustadun eta guru asup ka'anna seolah-olah ka'annal kitaba seolah-olah ari buku ustadun eta guru gitu. Seolah-olah buku teh guru. Tawa saperti nya seolah-olah tepatna. Al-qamaru misbahun, al-qamaru ari bulan, misbahun eta lampu. Ka'annal qamaru misbahun, ka'annal qamara seolah-olah bulan teh misbahun eta lampu. Dari misbah dalin misbah. Nyari bulan mah dalin lampu atunya bulan-bulan lampu-lampu ngan seolah-olah dihubungkeun make ka'anna disapertikeun. Jadi barat tadi buku-bukunya ustad-ustad gitu kan. Guru-guru buku moal bisa ngomong kawas guru gitu kan. Ngan pada disapertikeun. Al-asasu ari parabot imah ya. Dan parabot dapur. Qadimun eta heubeul. Ai mah harareubeul kieu naon pakakas imah teh misalnya. Al baitu nah jadi eta al baitu jadidun ari imah jadidun eta anyar lakinnal asasa qadimun tatapina ari parabot imahna qadimun eta heubeul ari imah anyar ari parabot ni kararieu cenah kitu ibarat mun di bahasa urangkeun mah taya lakinna eta deui al khosairu qalilatun al khosairu ari karugian qalilatun eta saeutik Syabbatin naru wah ngamuk saha naru naraka seuneu maksudna mah seuneuna badag lakinnal khosairo ieu teh kajadianana mun cuk aya kebakaran kitu aya kebakaran di tempat aya ngobrol kieu Syabbatin naru syabati wah ngamuk mencuk urang mah kumaha we seuneu was-was gitu naon anaru seuneu lakinnal khosairo tatapina ari karugian qalilatun eta saeutik apina seuneuna mah gede tapi leuheung naon rugina mah teu pati badag cenah kitu rugiana mah saeutik
Al-fakihatu nadihatun. Al-fakihatu ari buah-buahan. Nadihatun eta asak nadihatun teh. Laital fakihata nadihatun. Kalanya Allah tadurun jadi kalanya ba'id hari la'alam ba'id alaita ba'id la'ala qarib bener teh kala alaita ba'id la'ala qarib laital fakihata nadihatun. Lamun mah cenah naon buah-buahan teh ari buah-buahan teh nadihatun eta asak lah mun bahasa orang kieu alusna mah buah eta teh asak laita teh kitu maksud laita saya nama tamun bahasa Indonesia nama alangkah baiknya lamun mah gitu tah ngaharep al-qamaru ari bulan toliun eta terbit laita berarti naon al-qamara taliun laita saya nama al-qamara hari bulan taliun eta anu terbit Alkitabu rohisun ari buku rohisun eta murah lala kitaba rohison mudah-mudahan ari buku murah laita ge sebenarnya mah artina bisa mudah-mudahan naon misalnya teh buah-buahan tadi asak bisa buah naon ku mudah-mudahan ge kan alang kabaiknya atawa saya nama teh kan akur-akur keneh ngarepkeun cuman ke aya bedana almaridu ari gering naimun almaridu ari jalma nu gering naimun eta sare lalal marido naiman mudah-mudahan jelema nu gering teh sare yes terehkeun al bahsu ari eta pembahasan kulo misalin saban-saban contoh ari saban-saban contoh fil kismil awali tina bagian nu kahiji teh mana nu katu
yata'alafu min mubtada'in wa khobarin yata'alafu tersusun min mubtada'in tina mubtada wa khobarin jeung khobar wa huma jeung ari itu mubtada jeung khobar marfu'ani eta duanana pa kama alimta seperti perkara alimta anu anjeun kanyahukeun atos dikanyahukeun ku anjeun wa idza nazarta di mana-mana anjeun ningali ila kismisani kana bagian anu kadu wa nu mana nu ken ca ra'aital amsilata tah ningali anjeun amsilata kana contoh-contoh nafsaha dina dirina itu amsilah badaan dahola sabadayen ngasupkeun ala kulli minha kana saban-saban itu amsilah ahadul ahrufi salah sahiji huruf-huruf anu ieu ahadul ahrufi salah sahiji huruf-huruf nu mana tah ieu ya inna ana lakinna laita la ala saberata hiji 2 3 4 5 gen huruf berarti teh eta mah da disebutna ahadul ahrufi wa idza ta'amalta di mana-mana anjeun ngarenungkeun awakhirul asma'i kana tungtung isimna fi hadzal qismi tina ieu bagian wajadta tah mangihan anjeun ismal awala kana isim anu kahiji mansuban eta dinasabkeun fi kulli amsilatin dina saban-saban contoh kaudag wal ismi sani jeung isim anu kadua marfu'an eta diropakeun fi jamiha dina sakabehna itu amsilah waladzi jeung anu ahdatsa hadza taghyira ngajadikeun kana ieu parobahan huwa nyaeta duhulul ahrufil mutaqaddimati asupna huruf-huruf anu tadi tos dijelaskeun nu mana inna annaka anna lakinna laita la'al la fa hadhil ahrufi maka ari ieu huruf-huruf idza tadkhulu di mana-mana diasupkeun alal mubtada kana mubtada wal khabari jeung khabar watansibul awali maka bakal nganasabkeun awalna wayu sama jeung diaranan ismaha eta isimna itu ahruf watarfa'u tsani jeung ngaropakeun nu kadua wayu sama khobaroha yang diaranan khobarna itu ahruf jadi khobar bisa khobar inna kana teh jadi isim inna khobar inna isim anna khobar anna wa idza tadabbarta di mana-mana tadabbarta teh naon kamari teh merhatikeun perhatikeun anjeun ma'ani hadhil ahrufi kana makna-makna ieu huruf sitati anu genep fi amsilatiha dina contohna itu ahruf wajadta tah mangihan anjeun inna wa anna kana huruf inna jeung anna tufidani eta nu maedahan itu inna jeung anna atawa nunjukkeun itu inna jeung anna taukida subuti nekenkeun taukida subutil khobari nekenkeun bukti khobar lil mubtada'i pikeun mubtada maksudna manguatan
nekankeun penekanan. Wa ka'anna jeung huruf ka'anna tupidu eta maedahan atawa nuduhkeun tasbihil mubtada'i kana ari tasbihil mubtada'i teh tasbih teh nyarupaan atuh kumaha nya kela nya nyarupaan mubtada bil khabari ku khabar. Walakinna jeung lakinna ta'ti eta datang itu lakinna listidroki pikeun ngaralat wa huwa ari itu istidrok gitu atau lakinna itu hanya istidrok man usamiu eta nyegahna anu ngadangukeun nyegahna pendengar min fahmi syai'in tina hiji paham ghairi maksudin anu lain dimaksud. Laita ari huruf laita lapad laita tadulu eta nuduhkeun itu laita ala tamanni kana ngarepkeun husulil khabari kajadian khabar wala ala jeung lapad la ala atawa huruf la ala tadulu eta nuduhkeun ala rojai wuqu'ihi kana ngarepkeun kajadian akur deh kajadiana itu khobar watamani jeung ari ngarepkeun atau jeung ari lapad tamani kitu bae yakunu adatan eta jadi bukti itu yakun eta jadi adat li amrin ba'idin pikeun urusan anu jauh li amrin ba'idil husuli pikeun li amrin urusan ba'idi jauh husuli kejadian. Jadi kumaha pikeun urusan nya pikeun urusan nu jauh we gitu. Pikeun kejadian urusan nu jauh, pikeun urusan ba'idil husuli anu jauh kejadianana kitu tah. Urusan anu jauh kejadianana amma roja anapun ari roja tadi kan aya roja wukuihi tah roja jadi naon cenah bedana tamani jeung roja teh ari laita mah tamani ari la ala mah roja pan kitu ta ai roja mah fayakunu maka bukti itu roja adatan eta jadi alat fi umuri tina perkara qori fil umuri qaribatil wuqu'i tina perkara anu deukeut kajadianana tina urusan atuh perkara di tina urusan anu deukeut kajadianana jadi ibarat kieu tadi we dina contoh mana la jeung laita la al faqihata nadihatun la'ala laita mudah-mudahan al-faqihata ari buah-buahan nadihatun eta asak bakal asak poe harita moal biasana bubuahan asak dina sapoe lo aya teu jarang panan
ya sabaraha minggu karak asak berarti urusana lila. Lamun la alama karena urusan anu deket matak tingali lala alkitaba rohisun mudah-mudahan buku teh murah. Biasanya kan namun menyebut mudah-mudahan buku teh murah berarti rek meuli harita kene gitu. Atau lala almarido naimun mudah-mudahan si eta teh nu keur gering sare bisa panan harita kene sare ge gitu kan poe eta kene ge. Jadi lamun laita makana urusan anu pipanyangeun pilih laeun lah kejadianana teh. Tah lamun misalna la mah pikeun ngarepkeun kejadian anu deukeut. Qaidah hari ieu eta kaidah. Inna wa anna wa ka'anna walakinna walaita wala'alla. Inna ari huruf inna wa anna jeung huruf anna wa ka'anna jeung huruf ka'anna walakinna jeung huruf lakinna walaita jeung huruf laita wala'alla jeung huruf la'ala tadkhulu alal mubtada'i diasupkeun kana mubtada wal khobarin jeung khobar fatansibu maka nganasabkeun al mubtada'a kana mubtada wa yusamma jeung diaranan itu naon atuh ayu sama jeung diaranan ismaha isim isim ahruf. Maksud isim ahruf teh naon? Lamun makena ina berarti isim ina gitu. Kan ahruf di dinya teh naon wae inna, anna, kaanna, lakina, laita, laala gitu. Wa tarfa'u jeung ngaropakeun khobaro kana al khobaro khobarna wa yusamma jeung diaranan khobaroha jadi khobar huruf jadi khobar inna. Jadi kita aya isim inna aya khobar nah berarti lamun tadi innal jamala suburun mana isim innana innal jamala suburun mana isim inna jamala suburun khobar ade ulah disebutkan khobar hungkul khobar inna sabab aya inna di dinyana sabab naha kudu disebutkan sabab inna teh jadi alat ngarobah jamalu jadi jamala kan jadi jamala teh teh jadi fatah teh nasab gegara aya inna lamun eueuh inna kumaha al jamalu saburun lamun eueuh inna mah dawuh nu ngamatakeun nasab gitu. Tak babarinya matak sing bisa heula ngabedakeun mana mubtada mana khobar. Babarina mah kieu mubtada masuk isim di awal khobar mah ditungtung biasana mah kitu we. Berarti jamalu mubtada saburun khobar haramu mubtada qadimun khobar imtihan mubtada qaribun khobar terus we gitu. Inna jeung anna jeung ka anna lakinna laita lala naon bedana? Ari dina prak-prakan nama akur maksud prak-prakan tadi dia teh dina robahna ropa kana nasab gitu tah terus teh robah barisna mah akur cuman bedana teh beda naon beda makna. Ari inna mah berarti penekanan nguatkeun saestuna tah eta kan. Ari anna pedah anna mah di tengah-tengah kalimat
diteunna biasana ka anna mah berarti nyapertikeun akur kabehanana ge tansibul isma wa tarfaul khobar akur kabehanana ge ngan pedah maksudna beda-beda gitu lakina ngaralat tatapina gitu kan misalnya teh ieu teh bangunan teh alus tatapina di jerona meuni kotora gitu berarti kan ngaralat ieu mah teh alus ngan jerona kotor laita jeung laala ngarapkeun pedah laita mangarapkeun hal anu jauh bakal ka sorangna teh lamun laala mah bakal ngarepkeun perkara anu deket gitu guys sakitu heula isuk naon isuk berarti jar isim deui saeutik deui nya 7 deui 2 deui nya